Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Salamullahi waridwan ala man azzamal Qur'an. Salamullahi waridwan ala man azzamal Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi lanatul Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi lanatul Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa alihi baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil ladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala subhanahu man dzakarani faqad syakarani wa man nasiyani faqad kafarani. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sanna sanatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha wa man sanna sanatan sayyi'atan falaha wizruha wa wizru man amila biha. Cengcelengan anu pangsae-saena nyaeta cengcelengan di mana urang sadayana parantos kersa midamel kasaean kalawan ngahaturkeun puji rauh syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tamih-tamih kasaean para ibu, para bapak, ahli pangaosan sadayana anu parantos sami hadir guna sareng manfaatna daya kajabi lintang tingarepkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sagarupi ucap tekad lampah urang sadayana gerak-gerik saucap
satekad sapari tengkat sapari pola aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu moal pernah aya rugi nyaeta urang melak pepelakan teh melak naon Ibu? Melak naon anu moal pernah rugi, moal pernah kupatek teh. Melak kasae, melak kasaean. Alhamdulillah mudah-mudahan langkah para ibu kana ieu ka masjid sing dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala lengkah kasaean anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu teu amin berarti eta hayang ditanyaan ku aki-aki. Ya. Lamun lalaki anu teu amin eta didoakeun ku sing kuring sing meunangkeun nini. Baik itu ya. Anu can kawin anu teu amin mudah-mudahan sing jomblo. Amin. Iya, mudah teu amin atuh. Hadir-hadir dina ieu pangaosan mudah-mudahan sadayana anu hadir di dieu sing husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Boro-boro nu geus laku nu jomblo ge hayang husnul khotimah mah. Nya cing tanyakeun. Sadayana hoyong husnul khotimah sadayana. Teu hilap rahmat miwah salam muga dilimpah curakeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atba'i tabiin, tug dumugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana sing kabeungkeut, katalian, kaplet nyaeta ku kacintaan urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan deuk kumaha teu cintana ka Kangjeng Rasul saupamina hiji jalma percaya bahwa diutusna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bumi ieu teh sebagai kabar gembira, sebagai maonyana kabar anu pikabungaheun sareng rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan ibu-ibu hadirin anu hadir, anu teu tiasa hadir oge, mudah-mudahan sadayana singgeng syafaat di yaumul kiamah dipayungan ku pitulung Allah, disarengkeun sareng jalmi-jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu sadayana acan kantos lami rupina hadir di dia tadi painten tabu 1 paintennya sing emut bahwa ibu-ibu anu cepakat cepiki di bumi painten tadina ayeuna hadir dina ieu pangaosan tah kumargi seueur pada melan anu kirang berguna painten di bumi ku sing kuring diemutan hadir di dieu tadi dina pangaosan ieu teh indit kana pangajian teh ibu-ibu teh aya anu nuturkeun. Jadi anu nuturkeun ka ibu teh nya ieu sapertos murang kali geuningan ari nangis tara aya cisocaan gini nya. Tah ieu teh cenah ajengan kumaha ieu teh ustaz cenah. Ieu teh budak teh ceurik eueuh cipanonan poa aya nu nuturkeun. Sugan dituturkeun ku kuntilanak sugan. Lah nek sanes ibu eta anu nuturkeun kana ka para ibu sadayana nya eta saha dat Allah Subhanahu wa taala anu moal pernah nyaeta luput moal pernah hilap ka ibu saleutik-leutik ning makhluk Allah anu pangleutikna ti mimiti daun anu deuk jadi pucuk atanapi daun garing anu deuk murag eta kanyahoan ku Gusti Allah. Ibu-ibu anu balalotot eta tiasa ningal kana tiasa ningal kana punuk sorangan teu. Teu Allah mah ku Allah mah katingal eta punuk ibu. Tulang tongong katingal ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ulah dugikeun ka ayeuna teu ngarasa dituturkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Si abah ka kebon dituturkeun ku Allah. Ibu hoyong ditutur-tutur ku Gusti Allah hoyong. Sanggup henteu jauh jeung Gusti Allah. Bujeng-bujengnya popoean, mimingguan, bebulanan, jam-jaman, sadetik, samenit jauh jeung Gusti Allah moal aya nu sanggup kabeh oge. Moal aya nu sanggup jauh jeung Allah. Naon margina? Margi bakal ciga kumaha rupana eta jalma lamun jauh jeung Gusti Allah. Urang dihadirkeun di alam dunya ieu teh ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun sabadana diperkenalkeun
Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada orang yang dikehendakinya. Atos kenal sareng Allah, osok ibadah, osok kenal jeung Allah henteu. Tah ulah dugikeun ka kitu. Kasaha urang ibadah? Upami urang nyebatkeun ibadahna ka Gusti Allah kudu kenal heula sareng Gusti Allahna. Lamun teu kenal sareng Gusti Allah, atuh moal naon? Moal ayeuna, moal resep, moal cinta ka Gusti Allah. Amun teu cinta ka Gusti Allah, moal deukeut ka Gusti Allah. Moal mun teu deukeut ka Gusti Allah, atuh moal asa ditutur-tutur, moal asa dipencrong, moal asa ditingali ku Gusti Allah. Sedengkeun nu namina ibadah teh nyaeta sakur jalma anu salilana ngarasa dipencrong, ditingalikeun, ditalingakeun ku Gusti Allah. Eta ibadah. Boro-boro di luar salat. Kadang-kadang di jero salat urang geus teu asa ditingali ku Gusti Allah, tadengekeun sia. Boro-boro di luar salat, di jero salat geus ka mana karep. Geus teu asa geus teu asa ditingalikeun ku Gusti Allah. Cobi di dieu atanapi di antawisna para bapak, atanapi para ibu nuju sujud geus aya anu ngarasa diusapan ku Gusti Allah teu acan. Sugan urang teh keur sujud asa diusapan ku Gusti Allah, geus aya nu kitu teu acan. Ngaku we encan kitu sarua jeung simkuring. Encan. Dalam sakira-kira jalma sujud geus ngarasa diusapan ku Gusti Allah, ceuk Allah deudeuh teuing maneh teh. Deudeuh teuing maneh teh. Keur mah ku batur di hararina, disapirakeun, disapelekeun teuing deuk dibahanan teuing moal sia teh. Kana mahanan wae teh bagus kumaha teh. Nya, keur mah ku batur diledek, keur mah ku batur dihina, teu dianggap jelema, deudeuh teuing. Bae ka dieu. Bae cik upami aya nini-nini we di dieu, ibu-ibu heug ceuri saha nu bakal nyusut cimata cisoca saha? Saha nu bakal pangnyusutkeun cisoca nini-nini lamun nangis saha? Nya atuh ustad pangnyusutkeun ku ustad teu hayang ai. Teu hayang nyusut cimata nini-nini lamun parawan onaman ku aing disusut. Udah jangan menangis sayang. Lamun parawan marada leuheung ku ustad disusut we. Ku tisunya udah ada aku, tenang aja sayang, jangan menangis. Ari nini-nini deuk usaha sok lamun lain ku Gusti. Jadi kusaha tuh nini disusut si soca teh. Ku Gusti Allah. Ya Allah, abdi teh geuning geus kolot, ceuk saha keneh. Ya Allah, geuning abdi teh geus peot, ceuk saha mararanteng. Tah kitu. Tah, di mana ayeuna tempat pengaduan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala, di dinya urang sadayana enggal nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala kirang langkung 8 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aya 8 permohonan, 8 permintaan. Ulah kieu, saya beri 1 permintaan saeutik atuh. 8 ieu mah. Ari 1 permintaan mah ti jurig tah mah. 8 kahiji Rabbik firli. Kedua warham, katilu warfa, kaopat wajbur, kalima warzuqni, kagenap wahdini, katujuh wa'afini, kadalapan wa'fu ani. Osok barang penta tara. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ani. 8 teu aya dina waktu urang keur nangtung ngaduk menta 8 kali tara. Keur sujud ge teu 8 kali, keur ruku teu 8 kali, keur i'tidal teu 8 kali. Ieu mah keur calik di antara sujud dua sanggeusna tadi sujud teh ya. Sanggeusna urang sujud tadi ngan umat ibu ngawartosan kasadayana lamun hayang doana diijabah, hayang ditarima salatna umat eta sujud tong beungeut heula. Sujudna ulah beungeut heula. Kudu naon heula? Tur heula. Teras panangan lamun beungeut heula mah ajaran we bakal ditisungkruk atuh. Ngalah diijabah doa.
Lamun ibu-ibu sujud beungeut heula tong nyalahkeun anu mapagahan. Salah maneh tah Bang. Bonganna tisungkruk atuh. Nya. Ngan lamun aya jelema babak belur tisungkruk eta, babak belur beungeutna, bawa sujudna beungeut heula. Lah. Kahiji Rabbik bil teu aya permohonan anu pangluhur-luhurna. Nomor hiji urang teh nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala kana ampunan, kana pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Bujeng-bujeng urang jelema bolokotono bolokot loba dosa boro-boro. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih tina dosa. Tara dugikeun ka midamel kadosaan Kangjeng Rasul, tapi eta istighfar, eta nyuhunkeun dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala dina hadis tara kirang ti 70 uihan. 70 uihan. Urang mah karek sabalikan geus asa loba. Geus asa mineng. Kanjeng Rasul tara dosa nyuhunkeun dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala saking ku penting-pentingna nyaeta sakaridoan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mikarido. Kantos salah saweusna sahabat naroskeun ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, nah gini kan salira ngaos istighfar teh menidugikeun ka nangis, menidugikeun ka barareuh eta ngaos istighfar. Da kaula mah hayang ridho Allah, saur Kanjeng Rasul. Pan salira mah tara midamel dosa, nah meni istighfar menidugikeun ka barareuh gitu. Jadi saking ku penting-pentingna karidoan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kahijina eta. Rabbik firli. Didadasaran ku keyakinan. Naon keyakinanana? Yakin bahwa panghampura Allah, rahmat Allah lebih gede tibatan dosa anu geus dipigawe ku manusia. Yakin ini sagede-gedena dosa dugikeun ka bingung aing kudu kumaha, ieu dosa aing sagede gunung. Lapus salaput hulu ieu dosa. Diunggal pengkolan, ceuk paribasana eta heureun usik ku dosa. Tapi cobi ngalengkah sakedik. Ngalengkah kana ata nampi renengkeun jeung rahmat Allah. Gede mana dosa urang dieu ye? Urang mana ieu teh? Dosa salalemur gede mana jeung panghampura Allah? Gede mana jeung rahmat Allah? Sok gede mana? Gede keneh panghampura Allah. Gede keneh panghampura Allah. Nah, renengkeun dinya. Gede keneh panghampura Allah. Jadi ulah kadek init kana pangajian ulah kahalangan ku dosa. Ah urang mah deuk ngaji ge percuma da loba dosa. Sia komo teu init atunya keur loba dosa teu mantog kana pangajian deuk rahasia atuh dihampurana dosa. Sabab masing daek ibadah, daek salat, daek ari teu daek ngaji mah ya anger dosana nagleg we terus. Sabab pintu gerbang utama tobat, pintu gerbang utama the power of panghampura Allah nyaeta pangaho. Saur Kangjeng Rasul, man taba walam yata'alam lam tuqbal taubatuhu. Saha jalma anu tobat, anu hayang dihampura dosa tapi teu ngalengkah dua lengkah kana pangajian, najis moal ditarima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Cing dasarna saudara Ali dina sabaraha hadis diuningakeun dawan Rasulullah, sabab pada prinsipna kabeh jelema nu migawe dosa eta akibat bodoh. Akibat teu nyaho, ari ubarna bodoh naon Ari ubarna bodoh naon ngaji ubarna bodoh. Nah, pada prinsipna nyaeta moal aya hiji jalma anu migawe dosa kecuali eta jalma teh tadina didadasaran ku kabodohan. Teu dihajalah kasala kabodohan ku bodoh ku teu nyaho. Jadi migawe dosa angkat ngalangkah ngomean kana kabodohanna
Eta tobat anu matak jaminan ge luar biasa anu init kana pangaran. Memeh ngalengkah geus dihampura kabeh dosana, dosa leutik, dosa gede dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Jajauheun kanu jauh, dedeukeuteuun kanu deukeut. Kitu nya. Jajauheun kanu cik anu deukeut pantogan atuh. Naon pantogan? Datangan. Nu deukeut atuh datangan. Tah kitu dah. Kang naon saur tadi teh saking kurang sadayana nyaeta sebagai makhluk anu lemah anu rumasa lemah anu kahiji saking kubutuhna ku panghampura Allah Subhanahu wa taala rabbik warhamni. Nah warhamni mugi mika welas mika asih mika dedeh Gusti ka abdi ku kawelas ku kasih ku kadedeh na Gusti ka abdi dugikeun ka abdi teh jadi carupa kieu teh ieu teh ku kawelas kasih kanyaahna Gusti ieu teh anu mana kanyaahna Gusti kanyaahna Allah kadedehna Allah kawelas kasihna Allah eta parantos menciptakan suatu kemerdekaan dalam jiwa dan raga manusia. Nah dengan rahmat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Indonesia ge jadi merdeka kunaon teh? Kunaon? Indonesia merdeka kunaon? Berkat rahmat dan karunia Allah. Lain berkat naon? Ceceleuweungan, lain berkat gogorowokan, atana sasarenteng kumaha mun aing nyerenteng. Deuk saha nu nahan lain berkat seserenteng tapi berkat rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini Jakarta 17 Agustus tanda tangan wassalam Bung Karno dah dirinya eta Bung Karno mah kudu ngabejaan hungkul nah kitu nya. Jadi eta termasuknya eta rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kanggo ngamerdekakeun negara Republik Indonesia supaya ulah dijajah. Maksudna negara di dinya teh pangeusina maksudnya dari pangeusina mah pangeusian mah lain ke negara pangeusina dibebaskeun maksudna tina penjajahan tah dina rarasan ieu urang sadayana kedah ikut ambil bagian memperjuangkeun hak urang kemerdekaan wa aya dina diri urang nyaeta di dunya jeung di akhirat. Di dunya geus merdeka, ya pikirkeun geus encan di akhirat merdeka. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya di akhirat kumaha ya? Merdeka di dunya, di akhirat geus merdeka encan. Urang merdekakeun we ayeuna mah di akhirat. Siap merdeka di akhirat, siap. Bahwa kemerdekaan akhirat itu lahir pada 17 rakaat Agustus deui. Karek hiji jalma diperdekakeun di akhirat lamun geus ngajaga ngaraksa kana 17 rakaat lain Agustus. Eta mah kemerdekaan di dunia, Ibu. Ulah poho kemerdekaan di akhirat. Heuh siapek leg-leg dah kemerdekaan dunia. Tapi tingali kemerdekaan akhirat cantang tus ya. Lamun sakirana masih keneh nyapirakeun kana salat anu 17 rakaat. Lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat 8. Maghrib 3 rakaat 11. Isya 4 rakaat 15. Subuh kaberangan naon 2 rakaat 17. Ya, aku hal eta pisan Allah Subhanahu wa taala ngaisyarahkeun ka urang sadayana nyaeta ku tanggal 17 Agustus supaya eta teh kenging Allah 17 Agustus teh supaya urang ulah poho teuwikeun ka mana wae kana 17 rakaat 17 Agustus teh lain menang sasaha kenging Gusti urang balikan deui ti mimiti pucuk jamu anu deuk bijil tebikeun ka pucuk
tepikeun ka daun jamu anu garing anu murag eta kenging Gusti usik malik la taharrak la tuharik nah la darratun illa biiznillah teu pati-pati usik teu pati-pati ngulisi hiji siki heuh dipelakeun meureun ngelentung hiji siki kecuali atas izin Allah. Nah jelema teu rumasa keneh lamun eta ti tanggal hiji ka tanggal 2 menang saha, ti tanggal 2 ka tanggal 3 menang saha. Terus atuh eta usik malik diusikeun dimalikeun ku saha, diudangkeun diheeskeun ku saha. Atuh masih keneh gerak-gerik eta teh kalau eta teh tanpa kudrat jeung iradat Allah moal biasa illa bi kudratillah bi iradatillah ku kudrat jeung iradatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah asa nu aing tanggal 17 teh kade nu Allah teh. Ngan sim kuring mah sok emut lamun tepikeun ka tanggal 10 atau napi 12-an bulan Agustus teh nini sok leungit nyiru kamu anak nyiru barudak deuk napikeun beas nyampak naplok dina gapura ditulisan angka 8 ditulis dina eta teh nandakeun syarat salat teh aya dalam ari syarat salat eta aya 8 hiji poho deui 2 teu pati apal 3 naon sok ada kumaha jelema atuh ayeuna ditarima salatna bener salatna lamun teu apal kana syaratna apa rakaatna mah bejana 17 bejana 17 rakaat sampai sapeuting eta syaratna anu 8 sing saha jalma anu salat tapi teu apal syarat jeung rukunna atuh sasolatan babagi atuh teu salatan syarat salat eta aya 8 hiji kahiji naon Bu nya kahiji kudu nyieun umul-umul lain kadua nyieun lampu ieu geuningan di sisi jalan lain syarat salat teh nu kahiji kudu bersih tina hadas 2 tina hadas alit anu ngawajibkeun kana wudu jeung tina hadas ageng anu ngawajibkeun kana adus kadua kudu bersih tina najis dina badan dina pakaian jeung dina tempat salat tak aya dina nyiru angkana mah angka 8 syarat salat teh meureun tah ini ya nyiru katilu kudu nutupan aurat kaopat kudu ngarep ka kiblat kalima kudu manjing waktu salat kagenep kudu nyaho kana syarat rukun jeung batalna katujuh ulah nekadkeun fardu jadi ditekadkeun sunat atawa sunat diyakini sebagai fardu ulah pisahkeun mana sunat mana fardu seperti tahiyat awal sunat teteh ngatak ngan suratna sunat abad lamun poho katinggalin teu tahiyat awal da teu aya rukun salat tahiyat awal nya ngan surat apa lamun katinggalin gantian ku sujud sahwi samemeh salam lajang atuh tapi sok sanaos digantosan ku sujud sahwi gak anger leungit ganjaran sunat nama henteu digantosan ku sujud sahwi ge anger we teu ciga urang perhatosan matak disunatkeun diwajibkeun atawa disunat muakkad berjamaah teh supaya di mana poho aya ngabejaan di tukang kade bisi kieu deui imam teh geus puguh poho antep we cenah poho bejaan kudu di tukang lamun supir sarah belok bejaan ku penumpang pir dilarang
berhenti atau napi dilarang beja. Polisi. Nah, bae polisi mana naon cik ibu. Naon sababna eta mobil jeung motor lamun dina stopan dina lampu merah sok areureun naon sababna? Nya lamun dina lampu merah lampu beureum sok areureun dina ngajojor macet naon sababna? Hah? Naon sababna? Bet wajib eureun naon sababna? Hah? Aya anu, hah? Naon sababna? Tah aya naon sababna motor, mobil sok areureun di dinya naon sababna? Bahkan sepeda oge eureun, ngilu eureun. Beca oge ngilu eureun, delman. Naon sababna? Ulan. Sabab direm. Atuh direm mah eureun atuh. Sabab direm ku saha? Kudu numpak banyak urang. Ku supir. Nya lamun supir. Sabab masing hejo oge ari direm anger mah kaleureun. Nah, aya anu ditilang, aya anu aturan, aya anu nurutan batu lain ibu direm. Nah, salajengna warhamni tadi teh warhamni kasoraina Robbi pilih warhamni itu ke jam 5 geuna warfa'ni sareng mugi Gusti ngangkatkeun kana darajat abdi ibu hoyong diangkat darajat ku Allah Subhanahu wa taala hoyong lamun hayang diangkat darajat kudu kumaha syaratna ibu-ibu hoyong diangkat darajat ku Allah Subhanahu wa taala di dunia jeung di akhirat syaratna nyaeta kudu mikiran anu sae wungkul ulah mikiran anu goreng ulah mikiran teh ulah anu garoreng we nu dipikiran teh ari anu alus teh dipikiran nah jalma anu pikiranna alus eta pola pikirna teh alus. Nah, eta jalma bakal diangkat darajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Sagoreng-gorengna mitoha, sagoreng-gorengna minantu. Dengekeun minantu sia. Sagoreng-goreng pikir eta teh pikiran urang mah kudu ulah kabawa goreng ku kagorengan ulah kabawa goreng ku kagorengan batur. Sagoreng-gorengna urang wetan, sagoreng-gorengna urang kulon, pikiran urang mah ulah kabawakeun go. Nah, eta diangkat darajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Bu saluhur sagetol-getolna ibadah jelema ari pikiranna goreng mah goreng we teh. Ibadahna teh mudabdabun baina samai wal ardh teh ditarima ku bumi jeung ku langit oge. Nah, mal di aku teh. Nah, naon margina? Margi salamet jeung cilakana jelema kumaha ceuk pipi kirana bunga jeung sedihna jelema kumaha ceuk pipi kirana nya ngeunah jeung teu ngeunahna cager jeung geringna hiji jalma kumaha ceuk pipi kirana teh. Sok ayeuna ibu nuju tuang mikiran WC we terus ngeunah moal dahar. Moal. Ya mikiran eta WC mun kuat kamar aya kararone. Keur dahar padahal mah misalna da moal ngeunah. Daharna ge teu jadi aing deuk ngeunah dahar teh. Naon mikiran we itu? Nah, salah mikiran atuh. Jadi sagoreng-gorengna anu goreng sageuleuh-geuleuhna anu geuleuh aya ulah dipikiran ulah diasup ulah pikiran urang ulah kawageuleuh pikiran tah eta warfa'ni mugi Gusti ayeuna cager jeung gering alus mana tah nyoluskeun cager berarti goreng gering mah nah eta pikiran urang teh bakal kabawa ka dinya ibaratkeun ayeuna di parantos ditetepkeun dina hadis ana saur Allah ana inda dzanni abdi kaula teh kumaha ceuk pipikiran jelema
Lamun pikiranna alus, kaula leuwih alus. Pikiranna goreng eta mah kari rarasakeun we. Nah gitu. Jadi ulah dugikeun ka ayeuna emut kapungkurnya. Emut kapungkur nuju zaman penjajahan ibu saurna teh aya ieu. Aya naon? Nuju zaman penjajahan aya imah teh pan di pareuman listrik oge atana beda eueuh listrik teh meunang ngahurungkeun lampu. Nuju zaman goromolan baheula teu meunang ngahurungkeun lampu, wajib poek. Nah, di lemur sakitu padat penduduk poek. Kacaritakeun di hiji imah aya budak awewe parawan keneh ceurik ka bangingik. Kacaritakeun ditungguan ku saha? Ditungguan ku akina jeung nini. Ditungguan ku akina jeung ninina. Cek ninina teh aki itu insu karunya. Buru geranteur sia nyaho ayeuna teh usum gayomolan. Usum goyomolan ayeuna teh. Jeung loba ieu loba naon? Loba penjahat, loba company sia ayeuna teh. Ah kumaha atuh? Itu insu. Kunaon eta ceurik si budak awewe teh sing horeng hayang medut. Hayang ngisi ngaweunungan. Aweunungan teh. Nya, mata lamun teh mah sim kuring waktu harita deuk nyenta dikawin we mas kawinna mah nganter medut we. Nganter ngisi keun bae. Teu kungsi lila Bu aya anu keketrok kana panto. Assalamualaikum. Permisi. Keketrok kana panto. Jempe we ceurikna teh ditahan hayang medut oge. Ceurikna teh jempe. Aya balana sia. Ceuk siakina puguh eta teh TNI. Puguh TNI mawa patroma. Oke. Assalamualaikum. Nya walana assalamualaikum atuh. Aki buka we atuh aki. Aya naon? Aya naon ieu? Kadenge anu ceurik di dieu. TNI mah ti baheula oge tukang ieu we tukang kalenepan gitu. Bisi aya naon disebutna teh patroli. Patroli bisi aya warga anu ngabutuhkeun bantuan nu ngajuru teh anu kauruan teh naon. Naon eta? Teu kunaon. Teu kunaon nyebutna teh da sieun teh. Sieun teh teu kunaon. Ai biaya nu ceurik. Biaya nu ceurik ngabangingik da kadenge. Teu kunaon. Atuh ka ditu bejakeun we anteur ngisi gitu. Sia hayo ke diperkosa kumaha tuh. Sieun diperkosa mangkading walana mah sia kumaha. Karunya aki eta insu ka dieu. Deuk dianteur. Atuh hayu anteur. Sok aki mah tungguan di dieu. Deuk ngilu bakat ku teu percaya ta si aki. Kayak hayo insu kuring sanadi. Kumaha? Moal. Kaula TNI Tentara Nasional. Ya TNI kaula teh. Ini ayo atuh aki jeung kagurangseng jeung naon jeung ngilu si aki teh deui. Mau patromak mau batre kadinya. Batreang. Eta tong disorotan wae incu kuring. Moal naon aki? Ieu mah kaula ge. Jadi si aki teh diheula tegung si lila eta si aki ti kudawat kana ieu kana akar tangkal kai ti guru brag ti guru usur sia ieu aki nyangkoran sok-sok weneng antep aki itu mah tah ulah ngilu sok-sok weneng dek modal kayaknya segala. Nah jadi jalma ripuh
ripuh tebikeun ka barared ta si Aki. Akibat naon tadina teu percaya ka TN, teu percaya ka TNI, teu percaya kanu nganteur, teu percaya kanu nyaa, kalah ngewa kanu nyaangan teh misalna. Ieu mah ku ustad diajakan bener kalah ngewa kanu nyaangan teh misalna. Sia teh hayang hirup teh hayang cilaka, hayang ripuh atawa hayang medut teu bijil-bijil. Nya gitu. Diajakan berjamaah hararese eta teh anu adan teh nyaangan ka sarariah teh cek TNI tah ge ki sok percaya we ka teh ieu teh tugas ti negara kudu patroli cek TNI tadi teh tugas ti negara tong goreng sangga da moal dikukumaha moal pan baheula mah duk dibere bantuan cenah urang dieu cenah ti pamarentah. Ieu teh moalna naon aki-aki mah. Moalna naon boa ieu teh cenah tibalana heula mah. PKH ieu teh ki PKH mung sieun naon sieun pangoloan naon? Ari ayeuna batur kabagean manehna henteu da mumul teh. Nah ari urang teh kabagean. Atuh. Sok kumpulkeun fotokopi KK, fotokopi KTP, sok kaditu tuh mumpung bulan Agustus tah ayeuna ye. Sok anu can meunang bantuan sok daftar ka dieu da lain salah pamarentah lain. Salah maneh teu nomor fotokopi. Salah maneh teu daftar ka itu. Atuh cenah ieu geus daftar oge cenah anger. Aya nu salah teh datana hiji teh. Kadang-kadang anu salah sok sing apik da bakal meunang bantuan gawe oge bakal. Keur hitung-hitung keur contoh we da eta mah bantuan di dunya. Iya bantuan di akhirat ge sarua. Bantuan di akhirat ge sarua. Urang teh kudu motokopi wiridan, kudu motokopi sholawatan, motokopi marhabaan. Da jalma soleh ge tara teu marhaba, tara teu sholawatan, motokopi salat sunatna, motokopi lohor asar magrib isya subuh oge eta teh fotokopi eta teh sebenarnya mah fotokopi ti para nabi. Daftar engke meunang bantuan di adaon da ieu ge pangaosannya fotokopi atuh. Fotokopi ti jalma-jalma anu saroleh kapungkur upami dinten Sabtu Sabtuan, upami dinten Minggu Mingguan, upami dinten Senin eta fotokopi teh. Ieu mah fotokopi henteu sapaat hayang ngaji tara, sapaat hayang kumpulkeun fotokopi KTP, fotokopi KK maneh sok ka ditu. Didinya ikrarkeun didinya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Ta eta fotokopi kakak jeung KTP maneh di akhirat. Fotokopi kakak jeung KTP di akhirat teh. Raditu billahi robba. Didituna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Eta kanggo kaperyogian administrasi di akhir. Di dunia ge dibutuhkeun administrasina, fotokopi KK, fotokopi KTP, karek meunang bantuan. Iya di akhirat oge kudu dilereskeun ye administrasina di akhirat. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Leos kana pangaosan. Itu ari raditu billahi robba wa bil islami dina batur ngaji ieu di harudung atuh di kungkur udung lain raditu utama. Nah, naresan ieu karek syarat naon tadi warfani tadi teh. Warfani mugi ngangkatkeun Gusti kana darajat abdi. Hoyong ngangkat. Ari ngangkat ka luhur ka handap. Ngangkat ka luhur ka handap. Ka luhur ngangkat. Kan we fotokopina paneuri oge. Paneurina fotokopi. Nah, ngangkat teh ka luhur. Sementara Allah Subhanahu wa taala
nyimpen emutan urang teh disimpen teh di luhur tah kumaha pikiran urang. Bahkan lamun urang maca istighfar, mun urang ngadoa kudu bari dibarengan jeung keyakinan bahwa Allah teh bakal ngaijabah. Ulah kieu urang mah meureun doa teh ngadoa keur ngadoa ye, doa aing mah moal diijabah da gede dosa. Moal atuh eta mah. Mungkinun bil ijabah. Ari doa teh kudu dibarengan jeung keyakinan diijabah. Sadayana doa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos waktosna eta urang teu terang. Waktosna diijabahna ku Allah teh iraha urang mah teu terang. Da anu terang kana waktos mah diijabah mah ngan Allah Subhanahu wa taala. Geuningannya urang oge ka murang kali can waktuna mah tara dibikeun. Mama, hayang motoy. Engke geus gede. Hayang motoy mama. Engke geus mama, motoy. Engke geus gede can waktuna. Nah teu kungsi lila. Borocot teh didinya. Teu kuat beureun. Motor, hayang modos. Sing horeng hayang motor. Nah. Can waktuna. Ada. Para wajib murni sareng mugi Gusti namal hartosna namal teh ngagentosan ka nu awon kudu sae namal teh digenti ditamal ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala anu tiasa namal ngagentos kana awon kudu sae ditamal kakurangan urang, kabocoran urang, kabalang betongna, kakedul urang teh ditamal ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana supaya urang hoyong ditamal? Tah upami amal urang hoyong ditamal ku Allah Subhanahu wa taala di atawisna nu sae dianggo namal kanu awon atanapi anu awon ditamal ku nu sae anu bolong dosa-dosa urang ditamal ku kasayan. Tah syarat mutlak syarat utama teh nyaeta urang kudu menyebar luaskeun kasaean kudu ngabeja-beja sarana teh kudu ngabeja-beja kaalusan dibeja-beja kaalusan teh seperti ngaos Quran tarikna macana dibaca bari tarikna jadi sodako diwurukeun ngabeja-beja kana kasayan teh naon disebutna teh kasayan inung bapa bebeja-beja urang teh manakiban teh ngabeja-beja kasayan saha kasayan Syekh Abdul Qadir Al Jailani hawal teh memperingati sekian tahun pupusna saha hawal teh eta ngabeja-beja kaalusan inung bapa ngabeja-beja kaalusan aki jeung nini ngabeja-beja kaalusan guru. Nah eta di mana ku Allah bakal ditamal kaawonan urang teh kulantaran urang daek ngabeja-beja kaalusan batu. Beda jeung jalma anu ngomong-ngomong ngabeja-beja kagorengan jalma anu ngabeja-beja kagorengan batur nu asalna deuk jadi jalma malah manehna ciga batur nu goreng nu diomongkeun ku manehna tadi bakal kaalaman ku manehna teh. Lamun jalma ngomongkeun kagorengan batur bakal kaalaman ku dirina memeh paeh. Samemeh paeh bakal kaalaman ku dirina. Misalnya jalma ngawiwirang batur, tah bakal kaalaman ku manehna kawiwirangan ciga jalma anu diomongkeunna hadisna kitu. Ya. Bakal kaalaman samemeh qabla mautihi samemeh mautna. Qabla mauti samemeh paehna kaalaman heula goreng ciga anu digogo kaalaman goreng matak
lain ditamal atuh ari kitu mah, malah mah dipinahkeun ka gorengan batur kanu sok ngomongkeun matak ulah wani-wani ngomongkeun ka gorengan batur mepejet alusna teh ladang mepejet batur, alusna teh ladang ngagogoreng batur, naikna teh ladang nijak batur misalna. Ulah dugikeun ka ayeuna, ulah dugikeun ka urang deuk naik, hayang naik ngajejeg mitoha, ngajejeg RT, ngajejeg ngagogoreng batur. Ulah naik ngan ulah ngajejeg batur. Gitu. Alus-alus bari ulah ngagogoreng batur. Nah, deuk alus mah pek ulah ngagoreng batur. Batur saha? Si A, si B, si C disebutkeun ngaranna. Wah, eta pinah anu kecuali anu teu disebutkeun ngaranna mah. Nu tara ka masigit. Bangkong teu disebutkeun ngaranna. Nah, mending asa ka urang salah maneh teh mah. Kitu nya. Anu kedul ka masigit, kadal. Da disebutkeun ngaranna henteu. Henteu. Tah anu lamun disebutkeun ngaranna bakal pinah. Tah. Inisial disebut teh. Inisialna tong sebutkeun saha-sahana. Nya, pokona mah teuing saha, pokona mah batur ngaji ieu kalah ulin, teuing saha. Gitu. Dalin ka maneh. Teuing saha batur ulin ieu kalah batur ngaji pengajian Sabtuan ieu kalah kamana karep teuing saha. Tong disebutkeun ngaranna. Lamun disebutkeun ngaranna disebutna ngagogoreng disebutna. Ngagoreng jelema, ngagoreng batu. Ulah sebutkeun ngaranna. Aneh. Urang mah naon gitu disebutna teh sok sanaosnya Kangjeng Rasul mah tara papantunan, tara sisiniran Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi mah tara sunar sinir, tara puntan pantun, tara masak air sampai matang, cakep. Tara Kangjeng Nabi mah tara gitu. Tara naon? Tara tara sisiniran, tara papantunan Kangjeng Nabi mah. Ada udang di balik batu, cakep, tahu henteu Kangjeng Rasul. Naon bedana sim kuring jeung pantun? Nya, ari pantun mah cakep. Tah kitu nya wajibur nih. Jadi supaya urang ditamal ulah teu usaha teuingnya supaya urang ditamal ka awonan urang sok sing getol ngalus-ngalus salaki, ngalus-ngalus pamajikan, nyaritakeun kealusan anak, nyaritakeun kealusan guru, nyaritakeun kealusan tatangga, nyaritakeun kealusan lamun jalma nyaritakeun kealusan batur, tah kealusan nu diomongkeun ku manehna teh bakal kaalaman ku anakna. Sarua kagorenganna oge. Lamun jalma ngagogoreng batur, kagorengan bakal kaalaman ku anak incuna naudzubillah. Lewat urang teh pegatkeun dirinya gunting urang naon karmana eta ku kalimah thayyibah ku kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ari subhanallah ngaluskeun saha? Ari alhamdulillah ngaluskeun saha? Ari Allahu akbar nya ngaluskeun saha? Tah ngaluskeun Gusti Allah. Diajar urang ka dieuna ngaluskeun makhluk Allah. Ngaluskeun batur sai mah ngaluskeun batur salam kade besi batur salemur digogoreng kade. Batur salemur digogoreng komo awewe ngagogoreng lalaki. Cik ibu ari ibu engke paeh di solatan ku saha? Ku lalaki ku awewe. Dipanggalikeun taneuh ku saha? Digotong ka kuburan ku saha? Digaleh ku saha? Unggal peuting. Ulah deuk ngagogoreng lala. Awewe anu sak ngagogoreng lalaki, salakina atawa pi salaki batur. Pokona mah lamun paeh antep tong dipang gotongkeun. Ibu nu ngagotong teh ibu salakina mah kalah leuleus cenah ieu teh boro-boro kuat ngagotong ku tatangga tah digotong teh ibu teh
Matang mun aya tatangga luntang-lantung teh, ieu bisi deuk donat naon sok atuh sing bager ibu bae. Nya. Naon sababna? Sabab engke digotong ku saha ibu-ibu, da moal ku awewe. Ieu mah uplek ngagosip teh awewe jeung awewe. Kebenaran sim kuring ngaliwat, Bu, paeh deuk digotong ku awewe ku lalaki. Ku awewe ku lalaki, Bu. Moal aya awewe nu ngagali kuburan. Nya anda bisa gitu kapepeg deui we awewe teh nya ya tah warfa warzuqni nah warzuqni sareng mugi ngarizkian Gusti ka abdi maksana ngarizkian di dinya teh nya eta ngaberkahkeun kana rizki moal pahili jodoh moal patukeun alus jeung goreng dituliskeun kabeh jelema anu nyeunghap bakal maot nyenghap teh ayeuna bakal maot anu nyenghap mah kabeh nu nyenghap bakal maot rizki naon rizki Allahumma naon disebutkeun rizki teh anu disuhunkeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala anu disebutkeun rizki teh nya eta pangarti pangaweruh pangabisa kanyaho rizki teh rizki teh Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin maksudna rizki warzuqni fahma teh rizki anu pangutami-utamina teh ngarti boga duit ari teu ngarti mah anger we moal jadi pakeun teu moal jadi nanaon ari teu ngarti mah boga da pangarti anu mahal anu jadi rezeki teh nyuhunkeun ka Allah kana pangarti hartosna pangarti teh supaya urang ngarti kana maksud jeung tujuanna hirup misalna di alam dunya ieu alam dunya geus ngarti teh acan ibu alam dunya geus tos terang hartina teh acan saha jalma anu boga dunya ya saha jalma anu tujuanana dunya eta bakal kado eta anu geus ngarti bakal kaduhung kabeh amun nu boga kaduhung teu loba nya ongko melak di ala geus ala dijual kaduhung dijual nya sok aya nu kaduhung dijual lamun kasih itu mah dijualna geus teh dijual kasih itu kaduhung teu kasih itu terus saya kaduhung boga hiji kaduhung hayang dua kaduhung hayang eta dunya lamun jalma geus dibere pangarti kana palawadunya bakal senang wa idza urifa wa idza arabta dunya lam yaproh abadan terang hartosna teu lamun jalma nyaho kana hakikat dunya nu sabenerna moal meunang kabungahan salilana hakikat dunya nu sabenerna coba nu pangbeungharna paneurina ka surgana oge anu pangbeungharna di lemur ieu pangpaneurina ka surgana ge sok naon sababna dihisabna oge hiji baju we hiji piring 500 tahun nu teu boga piring mah anu teu boga nah cenah ari ieu cenah boga hiji nah baju moal dihisab dipake ngaji mah sakur pakaian jeung naon piring gelas anu dibawa kana pangajian moal dihisab kopeah moal dihisab tah sok dipake salat ieu manut dipake pajangan we di imah dipake pajang aya tatangga mah dan teu diturunkeun keler nu aya kuehan teh tapi lamun aya pejabat tah puguh manehna ge geus loba kue di imahna ngaran-ngaran pejabat atuh gubernur bupati kadieuna teh nya reng menteri diturunkeun geuwat subuhan ari tatangga mah nu kurang nyatu namu ka manehna dulur da teu di ieu henteu di naon henteu di asong ya para menteri mah loba kue diteun manehna ge
para gubernur mah, para bupati teu kudu disuguhan nu kitu nya. Teu kudu. Eta tatangga sabelah mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Hargaan sema sok sana komo lamun semana eueuh kaboga, komo lamun sebatur salam. Mun ibu paeh digotong ku menteri lain. Digotong ku bupati, digotong ku gubernur. Moal tak ku tatangga sabeula nah hari kueh dibikeun ka gubernur. Nah, kitanya ieu mah kueh mah itu keur urang kota. Kue mah keur eta keur tatangga bikeun. Kan mas urang nyieun capek-capek dibikeun ka tatangga sabelah. Nah, kan bae. Kan bae. Puguh eta anu unggal poe ngasuh anak urang, anu unggal poe ngasuh incu, urang teh saha? Eta teh tatangga teh tara diasuh ku urang Singapura. Tara diasuh ku urang Jakarta, eta ku tatangga mah tak lamun eka, lamun akekah ibu teu meunang urang dieu akekah di Bandung. Eka pencitoma urang dieu akekah di Puntas ditu. Urang dieu akekah di Jakarta. Ulah mun kurban mah meunang pek wae. Ari eka mah ulah naon sababna? Akekah budak urang eta dibagikeunana ka tatangga babaturan ulin anak pan budak teh abring-abringan kete. Abring-abringan bring anak urang teh jeung anak tatangga. Anak tatangga nu baheula ngasaan daging eka anak urang gitu. Jadi bakal alakur kege. Moal hareureui. Bring pan aya eta oge. Dede tadi ayo ameng sok kitu ge nya. Jang. Tah urang mah. Diameukeun ieu na teh, leungeunna teh kana irung anak kana irung babaturana teh. Tah bau daging urang mah, daging domba. Ulang bau daging sapi ceuk nu hiji teh. Ari budak nu hiji deui geus teu bogaan irung bapa, geus teu bogaan bapa. Ngawulang di amuan ku sorangan teu bau nanaon cai mah. Mama. Naon? Dede mah cenah ieu. Teu bau nanaon, batur mah bau daging domba, bau daging sapi, batur mah bau daging ayam, dede teu bau nanaon. Bingung irungna teh, ka dieu dedena sakeur ngadeugetan. Ka dieu gerawak leungeunna asupkeun kana anerok ku indungna teh. Diasupkeun ka cicing diasupkeun ka anerok. Diuyak-uyak dirinya dina anerok ka leungeunna. Jik ameukeun ka batur maneh ka ditu. Jang, tah dedege yo. Bau aya nama, ningsok, jamuan teh. Sia cenah bau jamaroti cenah ieu mah. Tina anerok indungna teh. Nah, jadi hargaan keur nyampurnakeun iman jeung Islam eta saur Kangjeng Rasul hargaan tatangga, hargaan tamu, komo nya tatangga, nya tamu. Gitu. Jabat tatangga, jabat tamu, komo. Tamu ieu, naon? Tatangga ieu suguhan-suguhan teuing. Taulah teh. Tapi rakyat tiwetan ka dieu meni kudu disuguhan. Teu kitu Pasep. Teu kitu suguhan mah suguhan. Lamun ti urang jauh. Gua teh disuguhan, ada tiwetan mah. Teu kudu disuguhan. Teu kitu. Siga ngodean teh Pasep atuh. Insyaallah. Tah wajib warpani. Wahdini sareng mugi Gusti nami hidayah gitu nya atanapi mugi nuduhkeun ka abdi kana jalan anu dipikareto ku Gusti kana jalan anu wahdini kana jalan anu jajag lempeng jalan anu jajag lempeng jalan naon nu kudu jajag lempeng teh jalan pikiran nu tadi teh jalan pikiran kumaha jalan pikiran lamun jalma pikiranna ka Gusti Allah nya pikiranna ka Gusti Allah tah anu sejen mah kumaha Gusti Allah. Jadi geus teu kudu pikiran nanaon ceuk Allah teh. Pikiran we kaula ceuk Allah teh. Keun nu sejen mah kumaha ceuk kaula. Ana hese kitu pas. Wahdini wa'afini sareng mugi Gusti ngahapus kana dosa kesalahan wa'fu anni
sareng mugi Gusti ngahapus kana dosa sareng kasalahan dulur-dulur abdi kitu nya. Wa'afini sareng mugi Gusti nyahatkeun teh maksana mah nyageurkeun ka abdi wa'fuani sareng mugi ngahapus kana dosa kasalahan abdi. Maksana didinya wa'fuani teh ulah aya buntut nah tina eta kasalah ulah aya buntutna tina eta kasalahan wa'fuani sareng mugi Gusti ngalebur ngahapus tina kasalahan abdi kitu nya. Masuk aya kasalahan teh turun tumurun ini kan naon turun tuturubun buah tidak jatuh tidak jauh dari tangkai pohonnya tuturubun geus puguh kolotna ripuh turun anakna ge ripuh da ulah geus puguh kolotna kedul turun anakna ge jadi kedul wa'afini wa'fu ani aya teh. Dalapan permohonan urang salajengna para ibu sadayana kanggo memeriahkeun 17 rakaat. Keun batur we atuh aya nah cenah lain 17 Agustus di lapang eta mah. Di masjid mah 17 rakaat. Wayana. Di ditu mah proklamasi, di dieu mah proklamator. Nah, untuk memeriahkan 17 rakaat mangga atuh ibu urang ayeuna teh Allah marenta tugas ibu-ibu nyaeta ti Allah Subhanahu wa taala sanes kedah ngungkul ngadamel umur-umur tapi kedah ningkatkeun iman sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ku Allah dipiwarang lomba dipiwarang balap ada balap ku Allah ibu-ibu dipiwarang balap dipiwarang lomba naon di orang balap naon balap karung eta budak ni karunya diasupkeun kana karung di helman ditah lempang atuh ngagulutuk seteh nya mangga ngan upami keukeuh teuing cenah ibu abdi teh hoyong lomba mangga lomba cik ayeuna teh Gusti Allah teh nuju naon ibu Bu Gusti Allah ayeuna nuju naon nuju ngantosan naon ngadagoan ngantosan sarariya tararobat ngantosan manusia tararo ajilu bitaubati qoblal maut wa ajilu bis sholati qoblal faut nuju ngantosan tobat. Nah tobat tadi teh ibu dugikeun ka ayeuna hiji jalmi gugah tengah wengi nangis nyuhunkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala sameme cimatana ngecak kana bumi kana karpet kana sajadah di tampanan ku Allah dampanan ku malaikat Jibril disetorkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jibril leungitkeun kasusah kabingungna nu aya dina cimata eta. Nah gitu siap ibu-ibu upami donatur we kitu nya nyuhunkeun ka unggal bumi misalna sabaraha pedah ayeuna Agustusan mangga lomba naon cenah atuh lomba ceurik we nya wios lomba ceurik nah lamun seuri batal gugur lamun seuri mah siap ibu. Siap lomba ceurik? Nini kan we budak mah da unggal poe osok ieu mah nu tara we nini atuh. Sok nini dengel ringan lomba ceurik. Lomba ceurik hadiahna 50.000 saurang, siap. Moal kahayang atuh pan ieu mah memeriahkan ngaranna ge. Sok, lain lomba cecerikan ieu mah ceuriknyaan lamun seuri berarti batal. Gitu, keun cenah dilalajoanan ku barudak. Kumaha ceurik nini kumaha? Tengenaheun ceurik nini mah. Sakitu nu kahaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.